Hah? Saksi naon? Di saksina kalau si Amang Sayur ieu benar pesugihan Pak RT. Nah, kan cek saya oke naon, bener kan? Tuh Bapak Ardi, kumaha saya percaya ke didinya. Sementara saya menyaksikan bahwa didinya teh emang bener pesugihan. Coba ceritakan, ibu make bisa yakin bahwa si Mang Ardi make pesugihan jang tokona? Bisi fitnah gitu. Lah, emang fitnah Pak RT? Ngingu tuyul ti mana ngingu anak jelema oge hiji keserudet? Lah, terus naon atuh nu kamari ditinggali ku abdi nu dua di dieu? Tuyulna dua Pak RT? Nya atuh bisa jadi naon anak kucing, anak anjing meureun? Menya anak anjing sorana aneh gitu. Tos saya usir Pak RT, cieun gitu di kampung orang aya nu kieu anak saya bisa jadi korban ke. Lah barina saha nu numalkeun anak didinya, hah? Tong sok sarwana fitnah sia goreng hate teuing. Jadi awewe teh, goreng patut teh rupa. Nyeh, hanyir body shaming. Wih, goreng patut ge nu penting mah teu muja ka gunung. Dih, saha geran muja? Ari heueuh sok ngaku we tuh di gunung buka tokona tong di sekitar ieu mun nek muja mah. Ih, ngatur. Emangna kopdes buka warung di gunung? Naon itu make jol-jol kana kopdes cenah. Repeh lah hiji-hiji ngajelaskeun nya. Sok kumaha matak si ibu ieu bisa ngomong kitu ge, berarti si ibu ieu aya bukti. Sok jelaskeun Bu, kudu bisa tanggung jawab kana omonganna. Emang ibu yakin eta tuyul? Sok caritakeun nu matak ibu yakin eta tuyul. Tah jadi kan malam kamari teh abdi teu sengaja kitu ngalewatnya wi damel ka dieu. Nah pas lewat toko ieu tiba-tiba saya ngadengi suara aneh Pak RT. Oh, terus disamperkeun. Disamperkeun iku saya teh da penasaran gitu nya. Tuyul! Tuyul! Hah? Mana tuyul? Kunaon cenah jelema teh toh? Teu apal bos, aya tuyul cenah. Hah? Tuyul? Duh, rada merinding euy. Bos, mending balik yuk bos ah. Ayo. Heula toh, justru ngeunaheun aya tuyul mah urang ajak mabar, madok bareng. Jadi urang teu kudu capek-capek nyokal panto. Bener teu? Agak kontol sih tapi oke bos. Yah, kasihan ku tuyul. Tuyul adalah teman bagi urang mah toh. Nya bos. Tah tidinya teh langsung abdi lumpat teh eling Pak RT da sieun ningali panonna beureum. Ih, tuh merinding abdi mah nyaritakeun lagi. Leres teh ibu Pak Ardi, eta teh ibu sareng Pak Ardi ngingu tuyul. Sok we jujur da moal di kumaha moal panginten lamun emang eta bener terjadi gitunya. Hampura saya mah. Bapak sareng ibu ngalih ti kampung ieu. Astagfirullahaladzim fitnah Pak RT eta mah. Fitnah Pak RT, abdi mah teh nyampe ka kitu kang usaha maik nanaonan. Muhun abdi oge nanaonan upami ngarang mah gitu, upami eta fitnah mah. Ari nu ditingali ku abdi naon atuh nu panonna beureum sok anu bentukna jiga jelema. Hah? Coba jelaskeun eta. Toseki atuh daripada ayeuna papitnah-pitnah mah gitunya. Coba ayeuna Pak Ardi aya CCTV tadi dia. Urang tingali gitu. Sok, mana nu bener? Upami Pak Ardi bener nya teu naon gitu. Abdi mah moal berat sabelah gitu. Daek naon ngabelaan anu salah mah. Nyata teu aya Pak RT. Atuh ari kitu mah kumaha neangan kebenaranna Pak Ardi? Nya, cek aku oge kamu mati tamasang CCTV ti kamari ieu. Nah hayang kamu teh bedegong. Padahal geus dibejaan ku piwur oge di masang CCTV cenah di. Kamu mah cek komen teu? Henteu nya teh. Sareng hiji deui Pak Abdi ningali keanehan Pak Ardi teh. Naon deui? Bapak teh naon deui? Hah? Hayang duit lin? Kinlah tong kitu Bu. Biarkan warga mengungkapkan uneg-unegna nya. Ya kan bisa wae fitnah Pak RT sekongkol ieu tiluan. Lah sekongkol ti mana urang masieun di kampung ieu aya nu karari patut. Mun Pak Ardi da abdi oge kanggo ayeuna mah percaya heula ka warga gitunya. Aku sabab di Pak Ardi sareng ibu teu aya bukti gitu bahwa ibu teh bener. Sok jelaskeun kumaha tadi teh? Muhun harita teh upami telepat mah abdi kantos ningal Pak Ardi di payunan rumahna. Posisina jalanang bubungkuk kieu tah Pak. Saur kolot baheula mah cenah nu apal nu karari itu eta teh nu kitu biasana keur ngaganong tuyul. Ngabogaan tuyul. Tuh bener kan berarti abdi teh salah ningali. Keur ira sok kang kejadianna. Duka ada pokona mah samemeh aya toko ieu we abdi ningal akang teh. Dari teh abdi keur bade ka rencangan tak nu ngontrak di pinggiran akang nu ieu. Hah? Yang? Hah? Jigana beunang cangking saya yang bekas di suruduk mobil tadi teh. Bang nelponkeun tukang urutnya, bisi misalah. Oke orang telepon ku akunya. Bisa cengkat dah sama kieu we. Oke orang urut ngan ulah wakadamel nya anjingnya istirahat heula we. Nya sok sebutkeun kajadianna iraha meh teu salah paham sok. Ari heueuh mah bener akang ningali. Nya kan tadi saur abdi hilap deui, pokona mah abdi pernah ningal we. Nya upami kitu mah bisa wae akang ngaya-ngaya. Ya terserah sih eta mah bade percaya bade henteu, tapi sanes abdi hungkul gitu nu ningal teh si ibu oge panginten sami. Nggak usir Pak. Usir daripada warga ngarasa teu aman. Gela. Pak Ardi sareng Bu Ardi punten pisannya.
Wayahna mulai anjing mah Pardi kedah ngalih ti dieu. Karunya abdi mah bilih aya kejadian tidak mengenakan gitu ka Pardi sareng Bu Ardi ti warganya. Hapunten ieu mah. Kumaha tuh yang? Tos urang ngalih yang.